kuayana dikumplitan anggota badan teh keur manusia manyeta supaya minang syukur kanca atau kaula dina waktu ayeuna dek nanyakeun bade naroskeun naon lan kasaha kaula ibadah kumaha prak-prakanana jeung naon hasilna ibadah aya deui nu dek nanyakeun ku kaula naon ai roh nyawa di mana cicingna da teu apa gitu henteu ai roh teh getih berarti napas nyawa mah di dinya ya. Oh eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat ruh. Apa itu ruh? Apa hubungan ruh dengan jasad? Dan mengapa manusia sering lalai terhadap nikmat yang Allah berikan? Semua pertanyaan ini akan kita jawab yang mengacu pada Al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama. Oleh sebab itu, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga video ini bisa mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yuk kita simak video selengkapnya berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Maksud ngajug-jug kampung tumaritis kasep ngarempereng koneng anu pinuh wibawa sareng kumara Bapak Semana sampurasun Bapak kansa ulah aya pikir serta mun seug manusia minang syukur kanu Maha Agung sumuhun dagening samemeh gelar ka alam dunya teh geus sagala disampakeun kansa atuh kang tenang ade kadu picung ku panangka jeung sajaban geus dikumplitan sumuhun delapan bulan kuayana dikumplitan anggota badan teh keur manusia manyeta supaya minang syukur kansa sumuhun leres utamina ka ibu sidareng rama anu geus ngabejaan ngaharewosan kana ceulik rupa beureum rupa koneng jeung sajabana ngaran-ngaran di bejaan tileutik kudu jadi inumun eueuh teh mah anu ngatur model kitu cilaka kanca luar biasa kula dek nepungan Bapak Semarurah Kudrapawana oh saya teh sabab cenah eta jelema teh keur nyumput puni dinu saang negrak bari teh katembong kanca sumuhun delapan sagala rupa ilmu bakal dijawab ku Bapak Semarurah Kudrapawana oh gitu leres mudah-mudahan atuh kaula dina waktu ayeuna dek nanyakeun salah sahiji ilmu ngeunaan hirup jeung kahirupan oh saya teh saya sabab anjeunna jalma anu geus muka sapah hartina teh geus tobros paningalina jalawi bos lepok dapat tekane geus teu loba hijab kana dirina sumuhun leres geus pinuh ku pangalaman legok tapak genteng kadek kansa oh karena kansa ulang aya pikir sana moal teu ti isili herang panon ieu urang kampung dieu waduh tengrem sareng ayam radio moal gugulawa teuing sagala rupa dibeuli da puguh kadu picung ku panangka jeung sajabana kararumplit dampak istu nengrem we beungeun danyakan moal hese jeung jauh ka ajab waktu kulawan teh dia mah
raresik jeung sajabana hartina hirupna geus disiplin kan sa sumuhun wah sandeureuy geus darewasa katenan ulah unggal poe hatena bangkit bangki hartina hudang laras nyaring boh pikirna oh gimana ulah nah ari seuk di negara astina kan sa di Jawa ulah teu sadareun dirina di mana manehna asa pangbenerna teh teu sadareun yen di mana ngaku pangbenerna teh eta teh salah sumuhun nya kan sa laras Raden nu mawi dina sandi kaula dek dedeheus kanu ngaran Semar Badranaya sabab eta jelema teh jelema anu keur nyumput budi dinu caang negrak bari teu katemo laras di mana ieun hiji pagawean atawa dititah ku batur teh sepi ing pamih rame ing gawe hartina pinuh ku pengabdian sumuhun sareng teu kalaikeun keluarga eta mah ieu meureun anu disebut budak angon teh kan sa rupina ulah ai budak hartina lain budak bebenyit ololeho tapi budak jalma anu geus pinuh ku pengabdian abid hartina disebut budak ulah ngaran jalma anu pinuh ke pengabdian mah moal jauh tina pitulungna sumuhun delapan nya kaja laras Raden karawi digendeng atanapi salamina cicing dina iuh rahmat pitulung nah anu mah hartina diaping jeung dijaring anu mah bisa selamat dicontohkeun kansa ku budak leutik laras budak anu masih kene bersih laras ulah salila na teu leh diaping dijaring ku indung ku bapak ku baraya ku dulur jeung ku tatanggana sumuhun laras di mana kokolondangan oge dina luhur dipan eta budak ku indung bapana dirontok lamun seug nepi ka sisi dipan coba pikir lamun aki-aki kokolondangan dina dipan kan sa paling disebut nugelo bora-bora ditulungan paling dipikir hartina diaping dijaring anu suci makan saja barang saweg nuju aya dina lamunan astra jingga dawala rag-rag di payuneun ieu sinat sakit koneira kan ningali sakit koneira ningali sapisan ningali layon kaget koneira kan ningali sapisan geus kena dihinpinas di kersah yang widi kiri lusilan paingan kiri hartina gunung lusit cacing paingan nyata tersangka sarabuk sabarang yamuk kan sa nah menir kali luas Raden teh hana dipuji ieu tempat teh aman tentrem ai kepluk teh sugan teh barang mah nah ieu jelema teh kabawa angin tadina atawa aya dongaroga hala kan sa duka ulah atau diramu kelong diragrag kepluk jawaban anu tepat lintang ti maneh jenisna anu bakal bisa ngajawab kabeneran aya keneh renghapna ieu teu eling meureun sumuhun ulah bisa mah hirup jeung paehna angin Gusti nu kagungan kaula sejada deheus kana kodrat irodatna kana widina kana ridona kana rahmatna kana pitulungna muga-muga ieu jalma bisa ngajawab hartina cager deui atawa cager tina kanjerina tina tatuna waras teu makaning jati teu makaning waras waluya
yo jadi aka cager euy dulu naon dari silain ayang dahar ay aka yang udud udah anak udang ya hei ayo kita konan udah naon tinggali si malaikat meureun dek nakon aduh menik kasepnya den kula mah berat nyuhun berat nanggung ulan datang tosna oge jisim abdi teh pangiten ieu teh dilandongan ku saderek laras mung kaula memerdi wungkul kersa jeung pangawasa nama angin anjeunna aya dina ridona anjeunna sampean bisa cager deui nuhun deh karumaosan mah tuh seneng duren oh sok meser atuh den milu panginten abdi neda manggil ngesakan daya duren masalah nya den seneng salak oh sok urang kainya atuh nya ka Pak Haji Otong Haji Otong mah kacong ya salat alah cing saha tanyakeun nya saha panjenengan teh ngaran kaula upami di pesantren ngaran kaula teh Bambang Ludira Suta Bambang bang apa sih Bambang naon daun kelapa nu geus garing bang gitu barang bang atuh teh mah Bambang Ludira Suta oh Pak SBY aya eta mah Bambang Yudhoyono atau Bambang Ludira Suta leres di mana kaula ti pasantren kenali sabda di pasantren kenali sabda aduh budak pasantren ya nya sami sareng abdi-abdi ge kapungkur lami di gontor naon dagang mie aja panginten aja pasantren mau ninga kana ilmu parabot paala ya puluh paklan bahwa pak ilun gitu nih oh nu kitu nah maka jeung Pak Udin non teh teh urang deureuikeun Pak Ilun masih teh nyawa si Ilun naon di mana urang keur eta geurina hayu urang Ilun ulin atuh tama urang Arilun bade jengkar ka kedup pisan rasa abdi lah Dede Yusuf nah ya jelema sakur nu sohor diomongkeun nya Dede Yusuf atau Dede Amung Dede Yusuf nya dupe eta anu pengker abdi Yusuf kala ning kumisna teh nyeprit sama kalana kala inder dupi ieu teh kampung naon kasebatna oh kampung Tumaritis desa Kena Gorowong itu oh ieu teh aduh kalaresan umuhun kecamatanna Kadipaten ai kacamatan Kadipaten kabupatenna kaditu ka dieu
kaula teh sejada deus manawi uninga bumi na Bapak Semar teh palih mana bumi na Bapak Semar palih mana wah ya teuing atuh kumaha teu terang ulah teu terang ulah heuh ai saurna mah ditu maritis mah aya ge bumi Semar sumuhun bumi Bapak Semar mah abdi teu terang da Bapak Semar mah kapungkur kita maot aya ge Semarna anakna anak saha anak Bapak Semar oh sumuhun gitu jadi Semarna mah aya tak eta nu dituju ku kaula teh oh lepat alamat atuh tadi ai bener teuing ieu mah nuju aya ka sono pun Bapak oh tuang rama kaya teh pun Bapak teh ulah salira teh putrana simun bulan abdi teh panggedena pang anu diogona anak sulung pang diogona jeung pang goreng adatna nya jabat goreng adat teh goreng patut teh goreng akhlak we terus CF-keun aing CF-keun ai nu kadua mah maot dawala ai nu katilu sigareng kacanak palid abdi dawala teh den oh iya anu pegar sumuhun rupina salira mah tukang banyo nya kapungkur akhirnya jadi tukang tahu abis nya nuhun pisan atuh kaula ditepangkeun sareng putrana ge ieu teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih bade naon tataros ulah da sanes dukun pun Bapak mah tuh dukun mah tukang jenglong ngana ini mah tos naas nya badai naroskeun naon ulah anu ditaroskeun ku kaula teh rumasa jadi manusia mun ari manusia teh ngabogaan pancen tinu kawasannya teh ibadah Mohon mau pati-pati Allah ngayakeun jin sareng manusia upami sanes kangge ibadah tah kasaha kaula ibadah kumaha prak-prakanana jeung naon hasilna ibadah abong di pasantren euy budak ilmu ohid ya tauhid gitu sing sok hayangnya hal lain tadi ngaputi gontor jawab kudidinya nya oh salira teh ti padepokan gontor nuhun ulah upami ieu ti apotek nya tah kitu malawi ai nu kapenak ku abdi mah ai ibadah mah naon nya numutkeun perintah Allah ai ibadah teh keur diri ngada aya Allah mau urang getol ibadah Allah mau untung urang teu ibadah Allah mau rugi jadi untung jeung rugi atau daek jeung teu na ibadah eta mah keur diri na we keur diri na oh daek Allah mah teu butuheun da nyeunana nu kagunganana empek dek HDP dek goreng pek da Allah mah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka lain Allah bakal ngageburuhkeun ka neraka eta mah laku lampah urang anu nyeredkeun ka nya teh ngan ieu mah kadeudeuh ka nyaah pangeran anjeun teh kudu ibadah keur anjeun sae kitu wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun
Jadi supaya pangna aya agama teh supaya hirup da puguh ieu dunya teh atuh saliwat sanewara da aslina mah bakal mulang deui ka itu urang teh da aya nu leuwih hade kahirupan tibatan kahirupan dunya nyata na akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula nya teh dina surat waduhe waduha belegu nya ke nah hati pasantren mah kejeung aya waduhe segala rek waduhe rek waoo waduha belegu waduha walaili ida saja tah eta leres nah ada waduhe walaili ida saja bisa tong wani-wani ngarobah henteu ngarobah da ti dituna ngan harti mah anggar eta keneh sanajan kuring nyebut waduhe ke cuma mitina apan tete alifna dileungitkeun digenti ku iya tuh ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ngaran-ngaran teu bisa dibebanan teh teu bisa di JR teu bisa ku PS teu bisa ku Jabar jadi naon nya waduhe wa iya Jabar hae jadi waduhe sok rek ngomong nepi ka mana jeung dewek barabot benang atuh lain heureuy kuring mah nya oh jadi digenti ku iya dieuweuhkeun teh di dap'an lisikol teh dieuweuhkeun digenti ku iya oh kitu teh kakang abah siling dola percaya tinggal gontor sae atuh tak kitu ngumawi ayeuna ti pasantren Aden jeung ti pasantren Mang ulah beda paham wajar tapi musyawarah mufakat nya urang sing jadi rahmat teh ulah jadi laknat beda paham teh leres leres kitu sahabat Nabi ge pan beda pahamna tapi puseurna mah teu dinya keneh model dina anggota badan urang panon ahli nempo nya ceuli ahli ngadenge irung ahli ngameu sungut ahli ucap kapan eta teh kabeh beda ngaran beda paham beda cicing tapi ngamuarana dina rasa nguseurna teh di dinya cirina nangka asak ceuk panon koneng cirina mah tapi ceuk ceuli malah koneng ngageblug ceuk irung malah ngageblug tapi seungit cirina asak mah ceuk bibir amis pasea teu antara irung jeung ceuli dumes cek panon ayeuna koneng cek irung seungit sugan bareng-bareng eta irung teh ngajak perang ka panon bawa pasukan korong teu bae atawa ieu panon ambekeun ka ceuli dumes cek ceuli ngageblug dar bawa pasukan cileuh nah teh era wujud sorangan teu parasea gara sok ari ieu beda paham jadi peureuk diacung-acung jadi parasea coba lamun ngamuara manyunah rasul musyr kayaknya oh nya pecakan ari ka Mekah sababaraha golongan di ditu mah anggar sujud ka dinya dan beda bahasa deudeuk cacat anakna komo bapakna mah bodoh iya tekop dipuji saya tahu mana iya gara sok waden aya deui nu rek tanyakeun ku kaula naon ai roh nyawa di mana cicingna nanti apa gitu henteu tinggalin atuh di Cimalaka teh kale ngaler
Nah bisa rek nanyakeun roh mah roh naon eta roh mana nya ada roh mana jeung ya cicingna eta nyawa teh di mana air roh teh getih pecakan beak getih da paeh oh eta di dinya ya jadi lamun eueuh getih teh paeh nya kumaha lamun aya getihan ku kaula dipengkek liang irung jeung sungut teu bisa ngarenghap paeh moal paeh sarua nganu harti meureun berarti napas nyawa mah ceuk anjeun napas nya kumaha lamun otak dicokot paeh sarua cing di mana eta nyawa dalem ieu budak euy dalem ieu dalam naon dalam kaum atau ngajak bisa pas ya iya jadi cek aden dina otak henteu nyebutkeun dina otak teu nyebutkeun getih teu nyebutkeun napas jadi lamun di otak dicopot otak paeh dipangkak paeh beak getih paeh lamun ti bubut tina tangka kalapa cekuk ya jadi di mana terjawab teh berarti dia terjawab teh di tangka kalapa aduh ampun den den eta mah rahasia pribadi geuning ai maot tina inung suku tereke kaluhur nuturkeun panon oge burleng eueuh anu maot panonna malika handap nuturkeun kaluhur nih karelek we geus bukakeun matak ditutupkeun deui ti dieu ka itu eueuh nu ngusap beungeut ti dieu ka itu pek anu maot diusapna tina sungut teh ka itu anggarnya molotot ti dieu maka dieu geus balikeun deui jadi manusia teh kudu kembali lah kana asalna back to basic reformasi ngan reformasi ulah kebablasan lamun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil fit lamun ceuk urang Sunda muncang labuh kapuhu henteu sugan muncang teh geus kolot yo buleunjang we kaluhur henteu ka hanape balik deui plek tuh nya muncul bahasa Arab makanya ela makanya lamun ceuk agama total naon globalna naon innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta rusiah anjeunna ulah diteteangan ku anjeun da bakal kaalaman dan kege anjog jeung waktuna sabab lamun dicaritakeun ayeuna bakal loba paham anu ngabedakeun turta bakal diaku eta paham teh ku dirina nya da kabeh nu dicaritakeun be teh kabeh bener henteu salah nuhun tah geus saena wala geus sedih teh mah jadi naroskeun ka pun bapa teh bade ngeunaan nya ngeunaan ieu we kahirupan hirup jeung kahirupan kaula munah mangga tuh yang nuju repot eta teh naon pan abdi teh pangnak rag-rag di dieu teh sumuhun kasalak angin danes bilih aya angin puting beliung lumawi ulah kaserang jelema kulan maksa ka abdi maksa naon maksa urang astina cenah bakal calalager lamun mandi di pancuran Talaga Arum turta menta dikocorkeun eta ti talaga kawalungan gangga ai kitu abdi teu terang pun bapa abdi pun lanceuk teu terang di mana ayana eta naon teh Talaga Arum maksa pajarkeun teh disumputkeun nyiksa atuh ka abdi jadi bener aja teu bisa ngajawab henteu maksa ai bapa anjeun nu ngawi duka kumaha nasibna teh di ditu ayo aya kitu budak euy
tah nu matak lamun urang boga rasa pinter teh tak komo batur hirup mah kitu ulah boga rasa ieu aing pinter teu batur tah eta nu cilaka mah jadi ngokop ka batur teh pinter aing komo batur nu matak teh mongkeun kalemahan diri di mana panggih jeung batur ulah sombong ulah bedegong da jelema mah aya lemahna aya unggulna mun karena itu jelema TKB nya cara nu bieu heeh kan cilaka da eta sia mah sok bingung kitu teh kan kahayang aing teh supaya sarua jelema teh karena itu kabeh heuh kan cilaka kumaha linglung tong boro make jeung ku akhlakna naon sangaran we jelema sok sakabupaten ngaranna sarua da linglung atuh ngaranna Udin we kabeh dek ka mana Udin Udin geuning rek ka itu rek ka Udin cenah bejana Udin teh hajat nyunatan anakna si Udin da lieur da sok aduh nepi eta kayanya sia ilmu kitu jelema masa panjangan maju ngidul kaler keneh sia panjang maju ngidul kaler deui oh nya euy di atas langit ada langit lieur ya eta deka otakan teh meureunnya Jasad manusia dibuat dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Setelah menciptakan jasad, Allah kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pandangan, penglihatan, dari hati tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat Al-Sajdah ayat 9. Fungsi atau sifat ruh yang pertama menumbuhkan, kedua bernapas, ketiga berdenyut atau bergerak, keempat memberi panas. Contohnya, orang yang telah meninggal sudah tidak tumbuh atau berkembang, tidak bernapas, tidak bergerak, dan jasadnya juga dingin. Ruh adalah energi yang memberikan kekuatan sesuai dengan fungsinya tersebut. Lalu di manakah letak ruh dalam diri manusia? Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85 dijelaskan bahwa dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Lalu mengapa manusia cenderung lupa akan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya? Seseorang yang kufur nikmat menyembunyikan nikmat yang tidak mengingat pemberiannya, bahkan berpaling dan menjauh dengan sombong dari sang pemberi nikmat. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang mengemukakan tentang tercelanya perilaku segolongan manusia dalam menghadapi nikmat Allah.
Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia kesusahan, niscaya berputus asa. Quran Surat Al-Isra ayat 83. Demikian yang dapat saya simpulkan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.